kapungku napa tilas nugas lawan mukakeun lawan kabagjaan hiji adat ngejadikeun amalan sasi mulut dinten suci ngancikeun ka Nabi hari picontoeun anu pasti ngajalankeun silaturahmi nyangkut budaya Panjalu ucap lampau tradisi dimulai nyangkut wasiat Panjalu sasi mulut dinten suci ngancikeun ka Nabi hari picontoeun anu pasti ngajalankeun silaturahmi nyangkut budaya Panjalu ucap lampau sabeneré tradisi wasiat Panjalu